Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carios nyambung bahasa Sunda. Upamisor bahasa Indonesia mah cerber cerita bersambung. Kalayan judul Panaur Ceda. Yasana Hendi Ahmad Sarip. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Najan lain kang anak pituin. Pak Adang nyaheun pisan ka Wida teh. Kanyahna estu teu siga ka anak sampuran. Da puguh dirorok ti TK keneh. Basa me hukum indungna. Kitu deui Wida tara kagok ogo. Najan kuliahna geus semester 5. Cik atuh Neng sakitu geus boga kabogoh mani tararaga blelendean. Cek Bu Ada ka anakna. Iya sabenya ya. Pairan Wida bari anteng ngopek HP. Cetan jeung beubeureuhna. Pek iraha cenah. Kolot si Aa nepungan ayah. Talek Padang daria. Kalawan pinuh ku kadeudeung leungeunna teu eureun ngusapan Bu Wida. Munggu nyaah nu lain pupulasan tapi nyaah nu saestuna. Duka atuh ya. Tah can nyarios-nyarios perkawis eta. Mung saurna teh Neng teu kedah cangcaya. Nyarita kituna teh Wida nguniang laju ngadayak-dak. Ambrakanana diatur sangkan teu katembong keur ngemu katugenah. Pedah we bobogohan meh sataun. Da kolot mah gede kahari uang jeneng. Tempas Padang bari tonggoy ngiloan majalah mangle ka meumeutna. Taya deui nu mairan. Masing-masing anteng dina pipikiranana sewang-sewangan. Di luar girimis ngepris. Ukur sora jangkrik maturan peuting nu maju kawanci sareureuk kolot. Kalang-kalan kadenge sora motor ti kajauhan. Peuting beuki jempling. Padang katut Bu Ada geus ngampih ka anggona. Kitu deui Wida
Najan teu laju nyangkerege, manehna anteng keneh kana HP. Yang ayah naroskeun iraha yang bade ka dieu. WA Wida ka Rudi beubeureuhna. Tos waktos nama AA pasti dongkap. Ceuk beubeureuhna nu kabaca tina HP. Ayang tos euy ka bumi teu acan. Talek Wida ngemu ka Hariwang. Hariwang Rudi ngulayaban kadituna kabengbat ku wanoja nulian. Teu acan yang AA nuju nongkrong keneh sareng rerencangan. Tekenging begadang wong teh nya yang bilih aya istri nu ngalangkung. Terus ayang kagoda keteh. Moal atuh yang AA salamina bakal satia ka ayang. Satu tas kitu mah Wida ngarasa tenang. Laju ngaherang bari ngadagoan pituduheun. Kolebat dina implengan Wida basa manehna diajak camping tahun baruan ka Gunung Manglayang ku Rudi beubeureuhna. Tetinggaleun babaturanana duaan bari marawa bebenena sewang-sewangan. Ari anu jadi alasan kakolotna aya acara jeung babaturan di himpunan mahasiswa jurusan. Sangkan bisa diizinan. Cak baraya sakitu anu kapihatur. Carios nyambung Panaur Ceda bagian kahiji. Dina bagian kahiji mah panginten teu acan kabuka naon masalahna. Mung dina pamungkas carios didugikeun Wida ngimplang atanapi emut. Waktos anjeunna camping sareng beubeureuhna. Kinten-kinten naon anu kajantenan dina eta camping. Kang ewalarenana mangga antos wae ku sadayana Panaur Ceda bagian kadua. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.